sunat cenah jadi wajib ayeuna mah nya ongkos sunat tapi jadi wajib lu ngawajibkeun teh sabab lain kunaon sabab diteukna kokocok heueuh huluna kupluk kitu kupluk ya kuplukna teh sabab naon di dinya teh aya najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kanu parantos ngawalar salam didoakeun mugia sing sehat bagja waluya barokah yuswa amin ya Allah ya robbal anu teu damang ayeuna didoakeun mugia sing enggal damang atuh anu loba hutang didoakeun gansang lunas amin sing dilancarkeun milik rezekina oge sing dilancarkeun mautna amin ya urang mah teh ngaboga boga sakali deui jawab anu kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala bila nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad wa anfa'na minal bala'il mughrammi innaka ala kulli shay'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Bismillah menjadi sekar panggiring catur sangkan jadi panggugah rasa menjadi tarate hate menjadi mati ati menjadi pangemat awur nak kedal senareng amal diuwurku alhamdulillah menjadi panundung rambu takabur mutawaleh mucurna badan sakujur panyingkir iri jeung dengki nu pabelit dina ati
panyingkah ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina mana nu kadang ngalumpekan jorelatna teja Al-Qur'an kana hate urang-urang sadaya. Diberi kalimah kali dua sahadat tir sumpah janji hamo lancalinci udar tina tali gadang janji hamo sila bengkok sinembah angin ka Gusti nu Maha Suci nyatana Allah Rabbul Izzati. Oke, urang sami-sami nyaksi gaya deui nu patut dicontoh ku urang sadaya, nu patut dituturkeun ku urang sadaya nyatan hiji-hijina jalma manusia insan anu istimewa nyatana Kangjeng Nabi Muhammad. Mangga urang sami-sami sadayana sangakeun salam kasalamatan sholawat sadayana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugia oge ka kulawargina ka para sahabatna oge ka para wali para ulama oge tugdugi ka urang sadayana mugia urang sadaya nu kempel ngariung di dieu teh janten wasilah henteu urang kempel deui di surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal kalayan kenging syafaat di Kangjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Para wargi saacana si Ohang ngador ya ngador sekali si Ohang boga program teh anggap ngador ya hari ngador teh menang kan jelas lain ngaji ngadongeng bari ngabodor ya. Sabab lain guna naon ari ngaji mah lain pak nasi Ohang sakali deui nasi Ohang mah lain ustad lain ajengan lain kiai teu santri-santri acan si Ohang mah dalam ngondang ngaji mah meureunnan di dieu ge loba ajengan daras teu Bu daras Pak alhamdulillah dan urang teraskeun nya urang teraskeun deui Bu Pak poe ieu si Ohang dititah ai panggihna mah karek sakali ieu teh aya terus ujuk-ujuk telepon da poho panggih Kang Ohang ieu aya apa teneh teh kasih ka abi saha cinta teh Ali mana teh Ali Umar nu mana itu nyaho eta cenah anu bedegel ieu cenah awakna anu bedegel dengan harita cinta make eta cenah make baju apa kana make baju besi pakai baju besi pokokna mah oh itu nama kelas teh oh nya kita nu papangi di dinya kita gitu alhamdulillah ari sugan teh pan harita teh cenah harita ieu Pak boro disebutkeun teh aduh hari manehna geus kolot cenah sarwalah kitu sababadan hampir sababadan kita ai mah ai sugan teh maenna teh nyampeurkeun ka bogohna sing horeng budakna alhamdulillah hari PT naon atau aya naon ieu teh betul buku jeung nelpon ngomong kon tuluy ngomong kadeu cenah
cenah silaturahmi we cenah Kang hoyong silaturahmi terus rek naon atuh teh bingung teh lamun ieu wae aya perlu sok atuh geura nyarita gitu cing teh. Ini teh akhir-akhirna geus baca kaki geus naon-naon teh hari kaping 7 September kosong. Cai teh nah, cai ap. Geus ieu mah yakin we. Nah, jadi ayo gitu duktek we. Sabab naon? Panjang malapah gedang. Hari peke nanya kosong duktek we pasti ieu mah. Ieu cenah nanti ieu cenah murang kali. Ieu rakak cenah di sepitan. Kecipin haun hubungan anak cenah aing. Nah hubungan anak kita makanya pembeda ka urang nya cenah ieu pangieukeun cinta pang ieu cenah panghiburkeun hiburan dukdek tok meureunna supaya teu dukdek meureunna ieu masalah harga meureun jeung langsung ne mah teu Kang abdi gaduhna sakieu ha cita teh da moal ieu cita mah mamai. Oh, dah urang mah nyangkana ieu mah ari sugan teh jeung barudak kitunya. Da teu nyaho, geus ada acarana ge ngaos. Itu salah nikah ka aing. Ari sugan teh urang mah nitah ieu kitu tah. Atawa kita nyeupan. Dah sih. Dah. Cenah jadi ieu nama da janji nama rek mere esen. Nampedasna tadi teh ngahalewas Kang cenah urang jae senayeuna nya aya sah aku naon kitu cite we mah untung aya pamajikan cing horeng sieun ku pamajikan mah. Tapi kuasilana ngali alhamdulillah urang biasa patepang dieu patempatan alhamdulillah singkuring oge teh dina ieu teh dina acarana saha teh budak teh Ruby Maulid Dani alhamdulillah. Jadi dua nananya langsung dua nana pada hama saurang meh dua kali aina ka dieuna. Atuh dua nana. Bener ngirit natenya. Bikin wae eta naonnya. Mata si Ohang teh lain guna naon tah ayeuna dititah si Ohang kudu ngobrol siga kieu. Engke pasti loba salahna batan benerna tah lamun loba salahna batan benerna hampura si Ohang bener sabab ulah nyalakeun si Ohang salahkeun mah anu ngonangan itu keun kadieu we kadieu tingalina keun tos da wayahna we da sisi jalan urang teh nya itu ari nu disebutkeun di sunatan teh Bu ngaranna teh disunatan tina kecapna teh sunat ieu teh pasunatan. Jadi pasunatan anu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad anu asalna ti Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi nah cenah bet jadi wajib ayeuna mah
nya ongkos sunat tapi jadi wajib. Lu ngawajibkeun teh sabab lain kuna naon? Sabab diteukna kokocok. Kokocok. Kokocok heueuh huluna. Heueuh kupluk kitu kupluk ya. Kuplukna teh sabab naon? Di dinya teh aya najis. Ayana najis. Ai sedengkeun nah cenah misi bekejeng kudu ieu ari sunat mah heueuh teu naon eta oge. Ngan salah sahiji lawan salah sahiji syaratna syarat sahna ibadah nyaeta salat nyaeta kudu bersih tina najis. Atuh cenah lamun kitu mah urang mah cenah moal we teh bisi urang dieu aya budak kampung moal moal disunatan urang mah keun bae da urang mah empet teh teuing ngan di mana rek bebersih di mana bebersih wudu nya wudu rek salat etana meureunang kudu dibletongkeun heula tuluy disikat. Bisi ieu mah bisi susu mata. Meureun ieu lamun cekolot teh mah cenah Kang baheula mah Kang Bapak Ibu punten abdi cenah ngaieu cenah ngangkir diangkir bade naon aya paniatan bade ngaislamkeun pun anak meureun ieu supaya budak teh bersih tina najis. Jadi eta tah hiji berarti gunana teh nyaeta bersihkeun tina najis. Aya deui nu kadua kunaon cenah lamun dipotong teh naon deui cenah gunana mangpaatna. Dipotong eta biasana budak gancang ngagedean tumbuh besar dan pintar. Laras ya sok tingali matak alhamdulillah lain kuna naon sok kadangkala aya budak di lemur masuk aya geningan pedah eta geningan budak teh kadangkala nu can disunatan teh sok disirikan ku babaturanana jabaning teu meunang asup ka masjid ku babaturanana ai beuneunan ai piraku teh ai ku ustad mah eta ge meureunna tulisan kumaha cara nangan pedah meureun beda carana ai ku budak mah meureun sok disirikan heuh can disunatanana teu bisa ngadieu weh bener teh. Sedangkan pan ai keur budak teh rasa keureungan sok ngadenge lamun nungguan nungguan di masjid ya saacan adan besok aya nadoman atawa naon pupujian atawa naonnya lagu ya nya sebutkeun lagunya naon keningan eling sok sareana di masjid mah teu make nu kieu ulah ditabohan atuh cai kana ke masjid cai kana panungguan adan mainnya di masjid aneh wae sok eling muslimin muslimah kewajiban urang sedidunya ngopi beuteuleun jaga di akhirat. Makasih anak-anak. Dengekeun
Siga nu heureui eta lagu. Ari nu ngalagukeunana teh saha bun? Budak biasana lolobana mah. Heuh. Komo rek magrib mah beun. Eta berenang sarua uing ge baheula mah sarua teh siga kitu da uing mah kasebut santri teh santri kalong. Heuh santri kalong teh di magrib nepi ka gitu. Da lain santri jeung hese di baheula mah. Kalau udah jauh, wing mah jauh pisan gitu. Maksudnya kudu ka mana beneran. Da uyuhan atuh. Kapan si Ohang teh nya si Ohang teh lahir teh di Geger Kalong. Bae teu nanyakeun oge. Kalau masih teh urang mah urang Geger Kalong ya asli teh gitu nya. Baheula mah boro-boro siga ayeuna pasuyukeun mobil gitu. Baheula mah paling oke naon ya ting dapat becake da PPI sigana gitu. Bemo boro-boro asup ka dinya, bemo ka Geger Kalong eueuh. Aya teh baheula beca tuluy keor. Keor. Naon ai lucu lagi. Bemo aing teh nyaho. Bemo mah di ditu. Bemo mah di kebon kelapa. Bisa sang majuri kali itu toh. Balik oplet, amun oplet nya, oplet ke jalan raya gede. Aing mah paling jero. Imah bilik kene. Bilik teh balik jeung bilik teh lamun kucing 25. Kucing 25 apa? Oh, nya. 25 disebut lah. Urang mah bisa nyumput di lain. Nyumput di kamar indung. Ada kamar teh hiji baheula mah eta. Kamar indung. Bari jeung bisa nga25keun teh langsung poe hari langsung pangheulana. Sabab naon? Aya bolong sagede kieu. Gajeng. Jadi langsung di kamar teh bisa langsung keluar. Mata tong borong kucing aing wae asup. Tapi mata lamun salah lamun nepi ka ayeuna aya nyebutkeun oh si Ohang mah ngeunanya ngeunah sia. Si Ohang mah ngeunah sigana anu heueuh pan aing aya proses. Proses. Naon make diminta ceurik sia teh. Jadi sanajan hirup sangsara kade ulah ngarasul. Tapi lamun urang eueur beunghar kade ulah nepak dah. Sabab beunghar jeung sangsara eta geus aya katangtuan ti Allah. Benar? Ieu mah sangsara saeutik, pirake saeutik siri ka batur. Ningali batur make mobil nahong ngiridit. Yeun bae atuh ngiridit oge da meuli batur ieu. Udah mah urang teh alhamdulillah. Batur boga imah gede tunya sia. Saya teh cenah kamari eueuh di imah ieu bisa aku. Sigana mah meureun hujan. Kamana wae teh. Kabeh oge butuh proses. Tah ayeuna budak teh diislamkeun ha cukup cenah ku di sunatan atuh nahang teu nya. Bener teu? Kudu lamun budak hayang soleh jeung solehah teh kudu dicontohan heula ku indung bapak. Beres teh? Oh. Atuh cenah ada cenah teu bisa ngadidikna atuh pasantren teh. Kita ngaji atuh nya ngaji nu tadi teh keun wae saeutik oge.
Terus ada orang teh bisa atuh biasakeun inungna oge inung bapana oge ini ka majelis karena itu sok aya rutinan aya tidak malam Rebo jeung malam Jumat aya malam Senin nongko oh gitu ya beurangna aya beurangna teh aya lain kieu kita bisi beurangna kieu aya Salasa Rebo gitu aku berjanji aing mah nanyakeun eueuh we atuh nanya nu aya insaf sia teh eueunan eta sarua mencit kuriling sorangan pada cenah da naon cenah murah lah tadi sebutna ge 1000 beda 1000 sapo lamun keur aya sateh ai keur eueuh mah angarek lah kan ka budak teh kala ceuk pusingna naon amo ka salaki amo ka budak rek ngadi kumaha geura ieu mah di ditu nya urang nyari kadang dong ngadong ieu mah di ditunya ieu mah di ditu ieu mah di ditunya boekeun baci sing aku hayang ngadongeng dengekeun we udah awewe mah ting hati urang mah bener aing mah ting hatinya awewe tadi we aing mah di dinya bieu eta teh pas ieu ge pas nanti turun tina mobil si ohang ada salah ada si ohang cek di mana eta cek di deh si ohang teh suka kasih si aing teh paduli teuing lah aing mah goreng-goreng oge da artis baturana atuh da beurina oge lain masalah ganteng kaset atau geulis atau goreng yeuh teu jadi jaminan jadi jelema teh bakal jadi pokoknya si eta kaset pasifna payu henteu si eta geulis pasti payu henteu si eta goreng si eta masakan buktina demi Allah nya demi Allah kejadiannya sok ibu puntenya ibu-ibu nu geus boga salaki atau bapak-bapak nu geus boga pamajikan nu geus boga keluarga si kahayang mah lamun rek ngarobah ye komo awewe mah awewe tong boroni nu gede maksudnya urusan nu gede urusan teu buuk oge kudu bebeja kasalaki komo make jeung diet mah geus tanyakeun heula kasalaki aa atau bapak atau ibet hayang bios teu ieu diponokeun sakedik atawa bios teh ieu diwandeulkeun atau naon bae atawa pada ieu kumaha sakieu ieu kada di langsingan teh lamun ceuk salakina kada ieu lamun ceuk salakina teh tong teh urang kumaha ceuk salakina teh urang mah biasana lumpang di imang ge bluk ayeuna teh lumpang eueuh biasa teu di imang berarti dari doan tah ulah sok maksa cenah da abdi tah hayang nginangkeun salaki tapi teu nurut ka salaki ceuk saha aing mah ngajawab nu kata oge nanyakeun ka salaki heula ieu ka mana atuh pikiranna lamun ceuk salaki sok neng
sok mama pek sok bener teh ya atuh da kudu aya jeung salaki ieu mah urang minum ka naon Bang Emo Bang Emo teu bebeja ongkos ai pakawean heueuh rek ngadidik budak bela aja ku jangar ku naon kieu caritana mah cenah rek-rek ongko heueuh meureunna ieu jadi ngarasula ongko nyeri huntu ongko meureun teh nyeri huntu teh nyeri sirah ongko nyeun angon kan kok Warijung pokok kayaan sidak kieu kan sagala karasa nah naon teh nya sales mah nya naon pokok nyieun angon ke datang budak nanyakeun pira oge datang budak kenaon ngade dong ama ka bapana budak di make ieu budak itu mereka kenaon ayeuna mah pengajajan ya budak teh ieu dari wasit teh mereka kenaon keunyeun angon jang bapak sia pak budak teh wah budak teh tinggal kalung nya mah beunang sehat tuh ini ngajak mah aku ikon deui namun nak sales mate atuh ujog langkah celok eta kana angon mama eta leo kana angon kene bapak sia ame apet apa bena naon sudah ibu naon tuh bila ini ampun keur mah kitu tapi anger kanu kieu non kerja mana euy ye gara-gara nu kieu heueuh gara-gara nu kieu sipen eta keur aya anu aplikasi aya naon dikodoknya sok overdosis rumah sakit dan melayang ampun kulit ini Parboy ningali kieu budak ngahalangan kikituan budak teh dah beureun aya musik maksudna nya kikituan luan beureun kalau kani gedungkeun tidak kungkon budak lu ngabangun beureun itu hari suban teh dihapus da ieu mah hitung kalakan di-upload bari jeung dijudulan dasar anak gak punya akhlak apanan budak sia bener tuh bayi mau batur jadi ayam dan gitu berarti iya ayah kan waktu itu sok itu lu nyebutkan eta dasar anak punya akhlak aing nanyakeun kana eta di aya weh. Hah? Aya? Teu aya. Alhamdulillah. Di dieu mah teu aya anu ngaku. Keun bae TikTokan mah. Keun bae da hiburan. Ngan sing mikir we atuh. Lu geuleuh na malah
lain kunanaon itu iya cina eta ini cina tiktokan dong kikituan teh teh ujung buk di rumah itu segala rupa ketempo teh eta kumaha teh kun bae udah ulama keluar imah mah cenah keluar imah mah anggar pake kudu ai sia lieur hade ari tatangga teu meunang ningali ai saluruh dunia aya ningali manehna bener teu eta mah bisi kamari-kamari aya nu pengah kitu heukeun bae da geus ieu ngan loba eta gambar punten eta gambar eta film bakal aya saumur-umur mun budakna nyahong gedean teh kumaha oh ieu dinu urang teh kieu kieu bakal urang teh ieu bener teh? Coba lamun konten anu alus mah bakal kanyahoan ngeunaheun banget emang geus budak teh kitu kur kitu teh mah ari geus kitu geus rada burit saeutik ingat ka salakina nya kur jangan ongkoh kituan ongkoh ieu awewe ieu lieur ai bawa itu lagi itu yang mah itu dong tolongnya ke dia ini teh ngaranna teh pokoknya saya tahu ya tinggal si Oci misalnya tinggal Uis oh iya mah Uis Amerika lain ulang liu lain bener inget kasalakina can balik keneh wae kieu jeung bahasana teh keur matari sesentak sugan teh kasalakina teh sesentak ieu rekam Waalaikumsalam. Di mana kene saya teh hideung? Kasalaki. Eta kasalaki hideung. Ruaseun teh salakina teh ruaseun di sini heuh cuma baturanang dia di dieu kene di pangkalan onti ieu di dieu. Lain Pak ieu geus nganturkeun eta nganturkeun ieu Pak Anang teh penumpang. Di mana? Ini di Sarua buru balik iya mangga ngatur asal buru jam sabaraha balik iya eta Gusti geus nyaho di Sarua mulai pilih laun ari sugan teh rek tuluy bebaresi deui mah hanteu kalakak kieu deui kababaturan Besti ayo kababaturan disebut Besti mawat cikur jeung cengek kurang ngebelah ari ngumpul jeung babaturanana misi sigano senang ari kasalaki tak senang karena kasalakina terus dapatin jauh jadi itu si Sarua besar keputingan kan Dabari sorangan o sa tahat. Palabae, tata palabaran curug pangantai, enon cuci mahi dan poek lo. Kemananya? Nggak kayak sorak. Tang tarik tang. Kalak modal nih. Coba ker kitu di ongko. Nyaker mah belah dieu naker. Nanti kada sopa, belaken teh sopa. Uruk
Aduh aing kumaha ieu? Eta beuki tarik. Atong tarik-tarik. Aing kumaha? Kometkeun. Asli. Digolerkeun heula saeutik. Beulieun kumaha aing. Ingat kan HP na. Bedak nyangan beunang supaya ieu naon kali pisan cenah. Eta ingat telepon beunang. Pas kieu mainna ka kasih cemilan ongko, abak ongko. Oh, amak ongko, cecengiran ongko kumaha. Sora nu tadi teh tina TikTok manehna geuning.